Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud di tengah malam. Jangan selalu tidur pulas. Cakep. Lamun ahli ngucap salam, jawabna anu ikhlas. Sakali deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di imah aya kolam, manakala beulesina sing saha anu ngajawab salam, mudah-mudahan loba rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Dina sabangana sikoy kehormatan tahiyatul Islamnya anu jadi kehormatan puji diwalian syukur ulah misalkan Allah SWT anu alhamdulillah kalian takdir teman-teman ulang sadayana tiasa liung mumpung patepung waung patepang wajah dina ieu tempat anu barokah. Anu mudah-mudahan ieu yungan teh sing ngajantenkeun hiji wasiat ngengekeun sabaraha wasma dina poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal oke hormat wasalam mugia salamina diceua teu dilimpahkeun ka paduka Rasul jenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyiwab kapal kabatna, kapal sahabatna, kapal tabiinna, kapal tabiut tabiinna. Oke mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal hadirin anu dipikau rahmat, wabil khusus qaim ulama anu jembar ku pangabisa, Pak Kiai anu sugih ku pangati, Pak Guru anu luhung ku ilmu, Pak Ajengan anu ngicingan dina ginanja kawilujengan, anu kosim kuring kahintang diagungkeunana sareng dimulyakeunana. Ka bapak-bapak, ibu-ibu anu kosim kuring dipikau hormat, sareng ka santriwan santriwati madrasah diniyah An-Nahdhah anu galeris anu karasep anu kosim kuring dipika deudeuh. Hadirin anu dipika hormat dina kesempatan anu mulya ieu sim kuring bade ngabahas tentang santri. Ari santri teh identik dengan pasantren. Kangaranan pasantren pasti nyiar ilmu agama. Tah santri kudu diperluas naonana wawasan jeung ilmuna sabab santri nu bakal jadi penerus para ulama nu matang. Santri kudu getah ngaji, kudu semangat nyiar ilmu, bisa melek, kudu bisa atuh kan santri. Bapak-bapak, ibu-ibu, simkuing nyuhunkeun dihapunten pisan bi aya cariosan anu rada kasar kumagi da ieu mah carita. Kacaritakeun aya hiji budak ngaji keneh baik ngaji ngalewatan tangkal awi di handapeun tangkal awi papanggi jeung jurik papanggi jeung pocong gedebuk astagfirullahaladzim eta naon ya Allah eta naon aya naon cenah ngajawab eta jurik teh aing jurik cing bener maneh teh heueuh bener aing jurik ya ingat ceuk guruna lamun papanggi jeung jurik baca we doa da apana doa makan nungkur jadi baca we Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bayi-bayi ron sontak eta jurik teh leuwas gerong uing ada di daha disangka ngepeut kabeuh eta jurik teh dasieun
Naon sih ai santri teh Najwa? Ari santri teh terdiri dina 5 huruf nyaeta Sin, Nun, Ta, Ro, Ya. huruf sin singkatan tina salikun ilal akhirah. Santri kudu selalu menuju kana jalan akhirat. Santri kudu ngutamakeun akhirat lain ngutamakeun dunia di dunia. Nun singkatan tina Najwa Ali Amasai. Santri nyaeta penerus paulama. Edek sadeui anu ngagantikeun paulama. Iwati santri. Huruf ta singkatan tina tarikun anil maafi. Santri kudu mampu ngabetengan dirina tina maksiat. Santri kudu mampu ngajauhkeun dirina tina sagala rupa kamaksiatan. Lain ieu mah ngadeuketan kana maksiat teh. Astagfirullah. Bobo singkatan tina Rohibun Fil Khoyot. Santri teh kudu bunga dina haka alusan. Santri teh kudu resep dina haka alusan teh. Ulah cuek, komo julin mah. Astagfirullah. Huruf ya singkatan tina yarju assalamata fid wad dunya wal akhirah. Santri kudu selalu ngaharepkeun kasalamatan agama dunia akhirat. Bisa meren, kudu bisa atuh kan santri. Tah mudah-mudahan urang sadayana jadi santri anu sabenarna. Urang kali urang sadayana ge jadi santri anu soleh-soleha. Digamkeun dina milari ilmuna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah sakitu tah hadirin anu dikahormat, Moal seueur anu dimisaun, kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Jika pedang muka itu masih ada harapan sembuh.